Dan boga dudukan lampu teh dan Dudukan lampu nu kumaha, Mang? eta geuning piting gitu ngaranna teh nya pokona mah lah asal dudukan lampu we dan. Oh, nu kitu, Mang. Asa teu boga di dieu mah euy. Eta we atuh ka material atawa ka toko elektronik loba di dinya. Nya puguhan dan ku urang teh geus dipapai ka material ka toko elektronik tapi tetep teu manggihan. Maknya eueuh. Tapi teu kamanggihan kitu, asa teu percaya urang mah. Bener dan teu manggihan. Ah, dinya mah meureun aya nu gratisannya. Eta geuning apa matakna urang nanyakeun ka didinya teh justru hayang anu gratisan. Meni loba tatanya pisan didinya mah tuh. Gratisan wae dinya. Siga Mang Atun. Bener kata Mang Atun. Mang Atun. Dan, halo Dan. Kumaha Dan? Sehat? Alhamdulillah Mang sehat. Alhamdulillah Dan. Nah, merantau teh Mang, masa kedeung geus balik deui geuning. Nya puguh Dan, urang teh di perantauan teh teu betah. Hayang wae balik inget wae ka lemur. Bejana cenah kaayaan lemur teh aman-aman wae salila eueuh urang mah tara aya bangsat bener eta teh Dan. Apaan dinya bangsat oge? Ari ieu tempat naon meni sae kieu tumben ngajak bobogohan kanu tempat kieu. Biasana ge kan sok di kebon. Apan ieu teh taman Hongkong teh ya, Neng. Oh. Taman Hongkong. Pantesan bangunana meni sarae kieu nya sareng tempatna teh meni lega pisan. Kala. Tapi nah teu terkenal tempatna kan. Terkenal ngan sering disebatna Neng ieu teh Kurcin. Ari Kurcin teh naon Aa? Kurcin teh kuburan Cina Neng. Da ieu mah salarasna mah Neng tempat pemakaman umum. Serius Aa? Kuburan? Manya kuburan. Nya da kuburan ge ieu mah teu keung atuh Neng. Pira ku bobogohan di kuburan yeuh? Rek bobogohan atau rek uji nyali? Nya rek bobogohan hayu, rek uji nyali oge nya hayu. Hah, mah teu balik, ning balik. Neng, kadieu rek ka mana? Ongko rek ngedet. Beneran di dieu euy. Naon? Bejana di dinya geus senang gawe. Ya, alhamdulillah. Atuh di dieu ngilu gawe lah. Sugana aya lowongan. Aya, tapi kudu nu geus boga pengalaman di lapangan. Oh, gampang syaratna kitu mah. Pan di dieu geus pengalaman di lapangan. Emang pernah gawe naon di dinya? Kan baheula mah sagala digawean, main bola, main poli. Ngarit oge digawean. Pan eta teh di lapangan sih di. Heuh, aing mah lain eta maksud digawe. Tapi tinggali geura pepelakan nah hanya ini garore untuk baruahan. Paruan meureun lah. Padahal usum hujan ieu teh baralana we hungkul. Tah, geuning. Kang, naha dicek teu ngabales, ditelepon teu diangkat. Diharap, digedar-gedar, digigir. Sing goreng teh di dieu geuningan. Kita sebelum Aduh, meni. Nah, jangan ringku di tukangin mama. Aduh, Aya nu lain geuning selain ti mama teh. ari di dinya saha jeung main gagaplok sagala. Erek ke di dieu nu nanya ka didinya saha, di dieu mah pamajikan mama. Iya. Abi mah kurir, rek anterkeun paket tah. Tah, Awas ya. Api, ya hampurannya. Ai sugan teh selingkuhan api. Hampurannya. Aduh, aing mah duit teu boga. Ka imah ini jauh.
Sugan we, ayo nawawuh bisa-bisa gratis. Aduh. Nya, duit teh. Sep, kunaon manis sih bingung puguhan pi, ieu teh keur bingung. Bingung kunaon we maneh? Bingung pi. Rek kayu manini teu boga duit yang kan ojekna. Lempang da pugu jauh atuh pi. Nyaho lah. Hayang dianterkeun maneh mah. Tah, gini ngarti. Sok buruh, naik. Urang anterkeun. Mantap, hayu pi. Kalau gratisan mah semangat. Bolos yang hujan. Siap pi. Berangkat pi.